Peting-peting murak jomet dituluykeun ngepel popoe jeung nilepan bubututan. Alhamdulillah peting ayeuna mah urang teh arek murak heula jomet ti teh kai teh heueuh pan tadi teh bapana teh jeung barudak teh nya geus ngariung dinu nyunatan gitu salamatan nyunatan gitu nya teh ieu bapana teh balik pangpaneurina. Ari nu ngilu saha wae heueuh si Jimut, si Danis jeung si Siliki jadi tiluan nu meunang jometna teh urang mah jeung si teteh kai mah di imah we da teteh kai mah geus jebrog ai si Jimat mah hayang tadi teh lewe ieu hayang ngilu cenah teteh bari ngahareos. Cek dayeuh nama berenang sirik engke nate si Denis menang emana teu meunang. Tas singkat cerita tadi teh geus di daharnya si Jomet aya ge barudak mah geus talalepar karena beteung sudah wareg jadi we pitunduheun teh datang. Sabenerna mah urang ge tunduh di dieu tapi da kumaha deui urang teh nya rek sesebret heula di dieu teh rek ngepel heula heueuh tuh tinggal si Nyimun oge Gusti nu agung kot celingkap. Nah teu beurang ngepelna mung hayang nage ayeuna urang mah ti peuting heueuh nyaeta keur datang jurig daekna ti peuting jadinya ti peuting digawean urang mek wayah kumaha ge keur daek mah digawean ieu asal ulah dititah. Lamun dititah urang teh kalah beuki datang eta jurig horeamna teh beuki nararangkod heueuh ai awe mah emang kitunya sugan tapi ima urangnya lain teu ngomongkeun sasahanya ima urang lamun teu dititah mah urang mah sok asa kumaha nya sok lila-lila oge sok daek dipigawe tapi lamun dititah kalah kakeun sok kieu urang mah mung ngon hayu dititahan kalah sok ngomong kitu heueuh. Aya nu sarua teu sih tadi dieu teh urang tadi teh geus popoe ayeuna teh bagian naon bagian titileupna urang ayeuna mah ngurus heula ieu si bubututan heueuh dan teu ditilieupan mah geuninganan ngagagantung dina sasampayan. Teu teh bari ngadagoan cai meunang cai pana urang teh kudu tunatane ayeuna teh jadi geus ngerelek deui caina teh nyaeta aing ngerelek masok lila naneanana teh teu beunang sajam ku 2 jam lila nyaeta aing ngerelek mah tadi pan ku urang teh dipake ngepel pake nyeuseuh pake segala rupa geuning jadi si cai teh teu kaur meunang geuninganan jadi urang teh sabari nungguan cai ieu teh heueuh sabari naon nu bisa dipigawe ku urang bari titileup tuh geuninganan geus beres ditileupanana urang beresan kana lemarina masing-masing. Ari kieu teh engke teh pigawean imah beres cai meunang jadi urang teh jongjon sarege hudang isuk jongjon ai cai geus meunang mah geuninganan. Beres ngentepan bajuna urang teh rek cai deui seperti biasa nanean cai tuh nya urang eurih-eurihkeun tuh tingali katingali teh caina ge meuni sagede buuk buntut beurit mah badag sigana mah mending ngerelek kitu tadi tunatane heula urang eurihkeun heula lantaran urang teh geus tunu arek peureum kali jolang ieu nu gede nu can pinuh mah nu lain mah geus pararinuh tadi dieu teh urang mah nutupan panto heueuh sok aya beurit ka jero ting ti mana eta jalanna tai ge barudak geus sarare Gusti tadi simutan ke orang simutan lanya nya beres nyimutan budak heueuh urang ge nya arek langsung peureum jeba si Nyimun lagi kuat malang aduh ana ari si Nyimun peureum jeba si Siliki oge kuat tadi simut ramek peureum lanya nya